Tuti, ai, apa tes ya? Apal naon, apal naon, apal naon. Nur penting mimpi ya, panggih jeung aki-aki, sabener nama Nur teh cenah katurunan dedemit. Goblok dedemit cenah sia kenur saing, kesel da aing. Nih gandeng maneh, nih dateng ngobrol jeung maneh, nih nyambung wae, nih eueuh kabel oge. Wah asli Nur eta teh, nisieun nya. Wah asli Nur mimpi gitu, ih keren atuh. Berarti Nur punya kekuatan atuh merenya. Ari dedemit teh naon? Maneh nih belegug. Jadi si Nur teh aya katurunan goib ai maneh. Berarti si Nur teh jurig atuh. Ini sieunnya. Nih saing sia aing nih riweuh. Terus naon atuh ari lain jurig. Aing diem. Jangan banyak tanya. Sok Nur lanjut. Goblok siap Fitri ngiluan ngadengekeun deui. Udah seru atuh nih. Apa tuh ya? Terusnya kodam Nur teh ya kodam Dracula cenah. Goblok. Lainna maneh mah kodamna tuyul Bob Nonggeng. Nah, lain we saing sia situt nih. Nya aya sia teh tuyul di Bob Nonggeng nih da botak tuyul mah. Riweuh. Kodamna durhaka. Kok bisa Nur sia masuk neraka? Kayak Nur dikutuk jadi batu gerak. Sia kain nih Dracula sia teh lain durhaka nih sajauh-jauh. Maneh tuh ti aing masih percaya eta ti baheula kasihkeun Nur. Uyuhan nih marane daraek ngadengekeunna mun aing sudi. Siti nging kitu pamali saur Bapak Fitri oge. Akan Bapak Fitri mah ustad. Kita sebagai manusia harus sabar dan bersih hati. Udah kesel aing mah jika nu nya we nyarita teh. Konten, konten. Goblok.